nepangkeun abdi di kelompok 2 bade ngawancara Ibu Maimunah. Di dieu abdi bade nguningakeun carana ngadamel ulen Hasunda. Kahiji beas ngumbah beas nu kadua di keueuman nu kahiji ngumbah beas nu kadua di keueuman anu katilu parud kalapa dicampurkeun tuluy pake uyah anu kaopat disepankeun anu kalima digigihan anu kagenep ditutuan anu katujuh dielerkeun. Tos nuhun, mudah-mudahan sing palinter sing saroleh balager nya, mudah-mudahan sing palinter sing jalujur, mudah-mudahan sakolana sing palinter nya, sing sarehat mudah-mudahan. Amin. Salam ka Ibu, mudah-mudahan daramang sadayana. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok sarehat pinter.